Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Alhamdulillah urang tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha liburan kamari nya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selama liburan hidup selalu dipasihan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tong hilap kesehatan orang kudu dijaga ya, kusabab pandemi ayeuna masih keneh aya keneh ya. Urang doakeun ku sararea mudah-mudahan pandemi ieu atos beresnya tos rengse segera berakhir ya, supados urang tiasa enggal belajar tatap muka. Tah ananda tong bosen-bosen ayeuna urang diajar deui mulai deui bahasa Sundanya. Materi anu bade kuaya didugikeun nyaeta ngeunaan jasa pahlawan. Aya di buku paket pangajar 5 tah. Jadi mulai semester genap ieu urang lebet ka pangajaran 5 tah. Aya bade nguningakeun sanaos bahasa Sunda pelajaran anu kawilang hese nya termasuk susah, tapi ayah ingin menyampaikan bahwa ini kita itu sebagai bangsa negara harus cinta budaya ya, terutama budaya lokal kita ya. Kita tinggal di Jawa Barat, kita hidup di Bandung ya, apa salahnya kita tetap belajar bahasa Sunda walaupun kita belum bisa ya. Sok ya berikan semangat ya. Tah materi ayeuna ngajenan bahasa pahlawan ya, bahasa Indonesia nya teh ngajenan jasa pahlawan teh hartosna memperingati atau memaknainya, menghargai jasa pahlawan. Tah ayeuna adi dieu aya judulna maca bacaan ngeunaan ngajenan jasa pahlawan. Tah urang baca ayeuna nya ku aya sakedik. Aya di buku paket halaman 82. Tah pahlawan anu ku urang dibahas naon? Nyaeta Raden Dewi Sartika. Ieu teh Raden Dewi Sartika teh pahlawan kaum istri di Tatar Sunda nya, aya di Tatar Sunda teh di Jawa Barat ya. Apal teu ieu tah ieu raraina fotona ieu zaman dulunya Raden Dewi Sartika. Dibabarkeun teh di Bandung ieu teh. Da kaping sabaraha? Kaping 4. Kaping teh tanggal 4 Desember tahun 1824 tuh kawilang tos laminanya. Tah ieu teh asli ti Sunda nya, menak ti Tatar Sunda. Ramana teh nyaeta Raden Rangga Somanagara, nyaeta turunan kulawarga dalam Bandung. Tah ayeuna karena tos lami urang hidup libur, urang ngarangkum. Ayeuna mah urang ngarangkum di hari pertama belajar bahasa Sunda ieu teh sok ku hidup dibaca di halaman 82 nya. Terus engke atos beres eta lanjut ke halaman 83. Sateu acan dirangkum teh ku hidup di tandaan heula. Tah di tandaan heula mana nu penting, nu kira-kira penting kudu ditulis. Tah sampai halaman 84 oge masih aya nya, sok ku hidup dirangkum. Terus teh tah sampai halaman halaman 85 ya. Tah engke aya soalna ieu jawab ku hidup. Jawab di buku tulis upami
teu gaduh buku paket pami aya mah gaduh mah tiasa tulis di dieu tapi biliheurin nya tulisan ke Arawon mending ditulisnya di buku tulisnya A B C D sampai Z nya. Pertanyaan misalkan nomor hiji iraha dibabarkeun Raden Dewi Sartika teh aya dibabarkeun di mana tah di dieu cari kuidap pilarian kuidapnya. Jadi materi poe ieu mah urang ngarangkum heula tah tos ngarangkum dijawab pertanyaan ieu nya. Tah sateu acan ku aya ditutup materi dinten ieu aya bade ngajelaskeun heula ieu gambar-gambar mangrupa para pahlawan nu di Tatar Sunda. Tatar Sunda teh nyaeta di Jawa Barat nya. Aya naon nu aya sawae ieu aya Ki Haji Jainal Mustofa tuh. Ieu aya Laksamana Raden M Artadinata tah ieu teh aya di nu jalan di Bandung nya diabadikeun. Terus Raden Oto Iskandar Dinata tah ieu ge sami pahlawan Bandung. Terus Profesor Iwa Kusuma Sumantri ieu Raden Ayu Lasminingrat pamia Gatot Mangkupraja tah ieu teh pahlawan-pahlawan nu hidup harus terang harus uninga bahwa ieu teh pahlawan anu merjuangkeun di Tatar Sunda nya. Tah sok aya nama ku hidup dirangkum ti halaman 82 dugi ka halaman 85 pamiatos rangkumanna dipotokeun sareng tugas ieuna dipotokeun oge terus dikirim ka Google Classroom nya. Tah sakitu wae materi dina poe ieu mudah-mudahan materi ieu bermanfaat untuk kita semua. Upami teu ngartos mangga taroskeun nya tong isin-isin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.